Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pi bina ismai zamani wal makani halna tetep dina mertelakeun bentuk dua isim zaman sareng isim makan. Fatakulu mangka ngucapkeun anjeun min yaf'ilu tina wazan yaf'ilu bi kasril aini kalawan dikasrahkeun ain fi'ilna ala maf'ilun kana wazan maf'ilun maksurul aini bari anu dikasrahkeun ain fi'ilna kal majlisi saperti lapad majlisun wal mabiti sareng lapad mabitun wa min yaf'ulu sareng tina wazan yaf'ulu bi fathil aini kalawan dipatahkeun aina wa dhammiha sareng dhammah ain fi'ilna ala maf'alin netepan kana wazan maf'alin maftuhal aini bari anu dipatahkeun ain fi'ilna kal madhabi saperti lapad madhabun wal maktali sareng lapad maktalun wal masyrobi sareng lapad masyrobun wal maqami sareng lapad maqamun wasyadda sareng syad naon al masjidu lapad masjidun wal masyriku sareng lapad masyriku wal maghribu sareng lapad maghribu wal matli'u sareng lapad matli'u wal majziru sareng lapad majziru wal marfiku sareng lapad marfikun wal mafriku sareng lapad mafrikun wal maskinu sareng lapad maskinun wal mansiku sareng lapad mansikun wal manbitu sareng lapad mambitun wal maskitu sareng lapad maskitun wa hukiya sareng dihikayatkeun naon al fathu patah pi ba'diha dina sawareh pirang-pirang isim wa ujiza sareng dimenangkeun ieu patah piha dina itu pirang-pirang isim kulliha tegasna sakabehna isim hadza ari ieu qawaid idza kana di mana-mana bukti naon al fi'lu fi'ilna teh shahihal fa'i eta anu shahih pa fi'ilna wal lami sareng lam wa amma ghairuhu sareng anapun ari lian fi'il shahih pa sareng lam paminal mu'tali mangka eta tina fi'il mu'tal paminal mu'talil fa'i mangka eta tina fi'il mu'tal fa maksurun ari anu dikasrahkeun abadan dina salawasna kal maudi saperti lapad maudiun wal mau'idu saperti wal mau'idu jeung lapad mau'idun wa minal mu'talil lami sareng eta tina fi'il mu'talam maftuhun ari anu dipatahkeun abadan dina salawasna kal mar'a saperti lapad mar'a wal ma'wa sareng lapad ma'wa wa qad yadkhulu sareng terkadang asup ala ba'diha kana sawarehna pirang-pirang isim zaman sareng atawa makan naon ta'u ta'nisi ta'tanis kal madannati saperti lapad madannatun wal makbaroti sareng lapad makbarotun wal masyraqati sareng lapad masyraqatun wa syadda sareng syad naon al makburatu lapad makburatun wal masyruqatu sareng lapad masyruqatun bidhammi kalawan dhammah ain fi'ilna wa mimma sareng ari isim zaman atawa makan zada anu ngaleuwihan ieu ma ala salasati kana 3 huruf ka ismil maf'uli saperti adegan isim maf'ulna kal mudkhali saperti lapad mudkhalun wal muqami sareng lapad muqamun wa idza katsura sareng di mana-mana loba naon asyai'u hiji perkara bil makani dina hiji tempat kila maka dibasakeun fihi dina itu ma maf'alatun naon maf'alatun wazan maf'alatun minas sulasi tina fi'il sulasi minas sulasiyil mujarradi tina fi'il sulasi mujarrad fayuqalu maka dibasakeun ardun eta taneuh ardun masba'atun eta taneuh anu loba sato galakna wa ma'sadatun sareng lapad ma'sadatun wa mad'abatun sareng lapad mad'abatun
wa matbakhatun sareng lapad matbakhatun wa makthatun sareng lapad makthatun. Wa ismul alati sareng eta setengah natina amsilah mukhtalifah. Wa ismul alati sareng ari isim alat wa huwa sareng eta ari isim alat ma eta perkara yu'aliju anu narekahan bihi kalawan ma saha alfa'ilu anu migawe al maf'ula kana anu dipigawe liwusulil athari pikeun nepikeun tapak fa'ilna ilaihi kana maf'ul payaji'u maka datang isim alat ala misali mihlabin netepan kana contoh lapad mihlabun wa sahatin sareng lapad miksahatun wa miftahin sareng lapad miftahun wa mispatin sareng lapad mispatun wa qalu sareng ngaromong itu urang wa qalu sareng nyarios para ulama mirqatun lapad mirqatun bikasratil mimi kalawan dikasrohkeun mimna ala hada netepan kana ieu isim alat. Waman sareng ari sahajal ma fataha eta mukakeun ieu man al mima fataha eta matahkeun ieu si man al mima kana mim aroda maka ngamaksud ieu si man al makana kana isim makan wasyadda sareng syad naon mudhunun lapad mudhunun wa mus'utun sareng lapad mus'utun wa mudzukkun sareng lapad mudzukun wa munkhulun sareng lapad munkhulun wa mukhulatun sareng lapad mukhulatun wa muhrudatun sareng lapad muhrudatun wa madmu matal mimi bari anu didomahkeun mimna wal aini sareng aina wajaa sareng datang midokun naon midokun lapad midokun wa midakkotun sareng lapad midakkotun alal kiasi netepan kana kiasan. Tambihun ari ieu eta hiji pangeling-eling. Al marratu ari masdar marroh min masdari sulasil mujarodi tina masdar fi'il sulasi mujarod ala fa'latin eta netepan kana wazan fa'latun bi fathati kalawan patah pakna taqulu ngucapkeun anjeun dorobtu dorbatan dorobtu neunggel kuring dorbatan kalawan neunggel saenyana wa kalawan neunggel sakali wa kumtu qaumatan sareng lapad kumtu qaumatan wa mimma sareng tina sapalihna masdar zada anu ngaleuwihan ieu ma ala sulasi kana anu bangsa 3 huruf bi ziyadati ta'i eta kalawan ditambahan ta'na ka i'taati saperti lapad i'taatun wa intilaqati jeung lapad intilaqatun illama kecuali masdar fihi nu eta tetep dina ma ta utanisi ari ta tatanis min huma tina itu sulasi mujarod jeung liana pal wasfu mangka ari nyipatan masdar bil wahdati kalawan sahiji eta kaqaulika saperti ucapan anjeun rahimatuhu rahmatan lapad rahimatuhu rahmatan wahidatan wadahrojutuhu dahrojatan wahidatan. Oh ya teh kakolika eta saperti ucapan anjeun rahimtuhu rahmatan wahidatan lapad rahimtuhu rahmatan wahidatan wadahrojatuhu dahrojatan wahidatan sareng lapad dahrojatuhu dahrojatan wahidatan. Wal fi'latu sareng ari wajan fi'latu bikasri kalawan kasrah pakna linao eta pikeun nuduhkeun kana nao atawa hiji warna minal fi'li tina pagawean taqulu ngucapkeun anjeun huwa hasanut timati lapad huwa hasanut timati wajil sati sareng jil sati wallahu a'lamu bissawab.